Kepada Bapak hadirin jamaah sadayana sanes abdi suul adab akana pikiran tata krama Umar ieu nangtung hulu gigi diran. Jadi daripada hulu gigi diran lebih simpel ibadah sekali kios dengan awan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihilladzi la tastati'ul khalaiqu ila asrar wa astaghfiruhu min fadlihi dunya wal ukhra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi bihi minal masjidil haram asra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi ahli sidqi wa tuqa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil liqa. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin al-hadis. Wa qala ba'dul ulama yajibu ala mukallafin anna Allah qad akrama nabiyyahu bil isra wal mi'raj. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para ustaz wal ustazah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alladzina tudkar asma'uhum ta'ziman wa takriman lahum. Ada biasa disebutkan hiji per hiji namina, insyaallah kekirangan rasa hormat sim abdi. Wabil khusus ka guru besar yaitu Bapak Kiai Haji Mahmud Suhasna. Mudah-mudahan hayu urang doakeun, mudah-mudahan sing ditambih kamuliaan sinar kahormatanana, dipanjangkeun yuswana anu berkah barokah. Amin ya rabbal. Baiklah para ibu bapak, para pemuda, para pemudi anu sami sangat-sangat kusik abdi dipika hormat. Namun biasa disebutkan hiji per hiji namina, insyaallah kekirangan rasa hormat sim abdi. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapakku Allah sing dipasihan panjang yuswa anu berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Beristimewa para panitia penyelenggara acara Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sami sangat-sangat bisik abdi dipika hormat. Mudah-mudahan para panitia ku Allah sing dipasihan panjang yuswa anu berkah barokah. Naon bae anu parangtos ku anjeunna dilakonan, baik harta, baik pamikiran, baik tenaga, mudah-mudahan ku Allah dibales kalawan balasan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Baiklah para pemerintahan sipil maupun militer, atasan maupun bawahan, di Bapak Kepala Desa nepikeun KRT anu sami sangat-sangat kusip abdi dipika hormat.
urang ku Allah sing dijadikan pamarentah anu amanah, amin. Sing dijadikan pamarentah anu adil bijaksana karunya anu jadi rakyatna, amin. Mudah-mudahan pamarentah urang sing dipasihan kalancaran tina ngajalankeun ka pamerintahanana, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, langkung dipayun mangga urang sasarengan panjatkeun 3 kali puji tasyakur ka Allah nu Maha Batur, puja ka Allah nu Maha Kawasa, puji ka Allah nu Maha Suci anu parantos maparinan ka urang mangkirang-kirang nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga urang sadaya tiasa kumpul riung mungkulung patepung laung patepang wajah Pak Amprok Jonghok dina haflah mubarakah mungguh Allah, yaitu dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam Allah mugia tetap terlimpah curahkan ka junjungan urang yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabatna, umumna rauh ka urang salaku umatna. Mudah-mudahan urang salaku umatna kenging syafaat dimantena di yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngadegna sim abdi di dieu teh sanes-sanes caramah. Pokok anu ngaranna ngaji mah kuat tidak jauh. Aju eta cenah pasantren, eta mah saukur ngaran kaula pasantrenna doang. Pagaweana nama molor, teu beda jauh dibalik bae. Aduh kumaha teu aya urusan ngaji, insyaallah kayak ku guru-guru urang dibahas. Ieu bahkan saukur cacahan. Mundek santri teh mah sorogan, kumaha kitu sorogan? Sorogan mah murid anu cacalabakan, guru anu ngadengekeun. Tah ieu kurang asupkeun kana sorogan, tapi dina penting ieu sorogan kurang loyokkeun kana sesuai tema, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun peringatan Isra wal Mi'raj, lempangna Rasul dipending maring samain dunia kaya ning Baitul Izzah, naik ka langit ka hiji, ka langit ka dua, ka langit ka tilu, terus nepikeun ka langit ka tujuh, duduk ka Sidratul Muntaha. Rasul papanggih jeung Allah Subhanahu wa taala. Tarik-tarik Rasul menang parentah salat saking Allah, nu sapoe-sapoe 5 waktu asal nama 50 tah eta aranana Isra wal Mi'raj. Naik ka langit ka hiji Rasul papanggih jeung Nabi Allah Adam alaihissalam, terus naik deui ka langit ka dua papanggih jeung Nabi Allah Isa Yahya alaihissalam, naik deui ka langit ka tilu Rasul papanggih jeung Nabi Allah Yusuf, naik deui ka langit ka opat Rasul papanggih jeung Nabi Idris alaihissalam, naik deui ka langit ka lima Rasul papanggih jeung Nabi Ketika Rasul naik ke langit kelima, Rasul papanggih jeung Nabi Sabo. Di barat-barat teh gelap lumut. Barang naik ke langit kelima, dipersilahkan untuk memasuki. Rasul papanggih jeung Nabi Allah Musa alaihissalam, naik deui nepikeun ka langit ka-7 Rasul papanggih jeung Nabi Allah Ibrahim. Menurut akal, Isra Mi'raj kurang masuk akal. Coba bayangkan ku ibu jeung ku bapak jarak di Masjidil Haram nepikeun ka Masjidil Aqsa. Lamun ditempuh naik onta ngabutuhkeun waktu 40 detik. Lamun lempang suku ngabutuhkeun babaratulan. Sabab jangkau nanti Masjidil Haram nepikeun ka Masjidil Aqsa menurut observasi ngerti
Ngerti tante? Menurut penelitian bahwa jarak di Masjidil Haram nepikeun ke Masjidil Aqsa mencapai 5.620 km. Dengan Kanjeng Rasul naik ke langit ke langit kedua ke langit ke-7 terus nepikeun ke langit ke-7 membutuhkan waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tapi aneh diajaibeunana Kanjeng Rasul diberangkatkeun sangka salat Isya datang samemeh waktu menurut akal Isra Mi'raj kurang masuk akal. Dan pantangan ibu bapak masalah Isra Mi'raj jangan dipakai akal, jangan dipahami pakai akal, jangan pakai logika intelektual manusia. Paham kurang dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang sebagaimana Al-Quran adalah merupakan pegangan orang-orang muslim. The apply in the legend in the muslim. So gagah bahasa Inggris, bahasa Arab 10 tahun belum tentu lancar, tapi bahasa Inggris mohon maaf 1 tahun privat kaula ieu lancar. Bahasa Inggris mah aya di mah. Untuk dibawa ke dia. Dalam Quran dina surat Al-Isra ayat 1 Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Ternyata di ayat setelah dikaji wenten kalimah asra. Iya jawaban daripada Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra. Ulah bingung-bingung lamun cek santri kama asra ya asra binana kisya tasrifanana asra yusri isroan. Lamun binana bina ajot ya tasrifanana saro yasru saikot. Maknana beda. Lamun asra binana kisya maknana dilungakaken. Lamun saro binana ajot ya maknana lunga dewek. Beda tante antara lunga dewek jeung dilungakeun bu beda tante antara lempang sorangan jeung dilempangkeun. Subhanalladzi asra masuki Allah yang telah menjalankan. Berarti jelas melalui ini ayat yang aktif di dalam surat Al-Isra bukan Rasul tetapi Allah menjalankan Kanjeng Rasul. Maka sangat wajar Kanjeng Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj menempuh jarak yang begitu jauh, waktu relatif, waktu singkat. Lantaran Rasul dilempangkeun doa Allah lamun geus karep tina hiji perkara cukup innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Li annal asya syaqiratun bil asal. Perkara naon bae bakal jelas kalawan contoh. Aduh hendak ieu dicontohan. Ibu terang Kang Ajam. Eta jam sapoe-sapoting barajam 24 jam. Lamun ibu jeung bapak hayang 24 jam berarti kudu ngabutuhkeun waktu sapoe-sapoting. Aing ngagegeh jeung hayang poe keneh 24 jam tanpa ngabutuhkeun waktu sapoe-sapoting apakah bisa? Bisa. Buktikan bae kunaon data jamna tanpa ngabutuhkeun waktu sapoe-sapoting harita keneh langsung 24 jam. Begitu pula Rasul diberangkatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ngabutuhkeun waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Rasul Isra wal Mi'raj lantaran Rasul dilempangkeun ku Allah. Masya Allah tuh. Apa tina tujuan Isra wal Mi'raj? Di tadi hayang tina tujuan Isra wal Mi'raj. Tujuan daripada Isra wal Mi'raj nyaho illallah angin Allah. Tapi barokah urang ngaji bu jadi urangnya apa dengan tujuan daripada Isra wal Mi'raj linuriyahu min ayatina. Tidak lain dan tidak bukan Allah ingin memperlihatkan setengah tanda-tanda kebesaran Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia wabil khusus kabudak hidup. Matakan ketika Rasul Isra wal Mi'raj ngajerit maratan langit ngajoak maratan jagat papan jeung babaraha kejadian papan jeung babaraha peristiwa lebih jelas lebih tafsir lebih komplit dijelaskan di kitab Dardir garis deng-deng Isra Mi'raj karangan Syekh Najmuddin Al-Hadi. Dan mau dibahas kabeh di kaula lainana lamun dibahas kabeh bisikanan nyampe ke penduduk subuh doang beresna. Ditukil bae bu, ditukil
putih namun dari putih mati putih dirangkul guntek bahasa sekolah dan dirangkul kurang kita takdir cuma kata alam maudin tukrabu al-sinatuhum wa syabahuhum bimaqaridi min hadidin. Ketika Rasul Isra wal Mi'raj ningali ngadele sekelompok manusia anu keur ngeretang bibirna ku gunting. Begitu digarap bibirna nyambung deui, digarap nyambung deui, digarap nyambung deui, digarap nyambung deui, digarap nyambung deui. Rasul kaget nanya ke malaikat Jibril, man haula ya Jibril, saha eta Jibril, kelompok manusia anu keur ngeretang bibirna ku gunting. Begitu digarap nyambung deui, digarap nyambung deui. Jawab malaikat Jibril, eta teh umat anjeun Muhammad, eta teh budak nurut Muhammad. Nu kumaha Jibril, keur waktu di duniana jalma anu sok nyebarkeun fitnah, jalma anu sok ngomongkeun batur, jalma anu sok ngomongkeun kagorengan tetangga, jagat di poe kiamat bakal digorotan deui bibirna. Cuma naudzubillahi min punten kula rek naros eta nuloba ngomongkeun batur, nuloba ngomongkeun tetangga, nuloba ngomongkeun dulur dikang talalaki. Jawab jujur dikang talalaki. Bapak-bapak jawab dikang talalaki. Atu ajar maron dikang nama ieu, dikang masukna dua tapi lalaki, duluna dua surutna hiji. Ulah dengar tengir ngomongan ti haram jadah doang. Mantakan ge tingkah karete geus ya di bulan Rajab kurang bersihan tingkah laku pola pikir urang terutama hate yo hate bersihan kurang hate yo sabab hate teh rohidul jawari wa amiri hate teh jenderal pimpinana seluruh anggota tubuh. Benar pimpinanana rakyat tak bakal benar. Benar pimpinanana rakyat tak bakal acak-acakan. Begitu pula hati benar hatena tingkah laku pola pikirna bakal benar. Benar hatena tingkah laku pola pikirna bakal acak-acakan. Bakal warah. Yeuna hati maka kudu kurang dibasiakeun kurang. Punten eta ngomongkeun batur masya Allah dosa anu pohara ka cina bedena. Mangkakan tatangga ngomongkeun bae resep ieu resep ngomongkeun batur mah. Kaula ge sok atuh ngomongkeun batur resepan. Anah-anah dia nyaho ka si Mimin. Kunaon kitu si Mimin? Si Mimin pas ajeng talakina masya Allah. Jaga jalma anu kitu bakal digorotan deui diwirna. Subhana udzubillahi min Gas bersihan kurang tingkah laku pola pikir orang sama dia mata orang silahkan orang suku orang bakal minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mohon maaf ketika istri Rasul Siti Saudah istri Rasul Siti Saudah arek izin ontangan kalau resan Rasul ayat di bumi Saudah Siti Saudah izin ke Rasul ya Rasul kaula rek izin ontangan lamun anjeun ngijinan kaula utang lamun anjeun teu ngijinan kaula moal Rasul izinan Saudah lamun anjeun arek ontangan dirompok keneh anjeun kudu ngaheum cai nyampe kembali deui ka dieu atuh Siti Saudah nurut pareta Rasul ieu pan Siti Saudah nurut ngaheum cai datang ka hajat atuh dieu bepan salaman eta jeung ibu-ibu ieu bae beunang ngomong cai pangeta di hajat itu mamacun jalma aya eta Siti Saudah ningali awewe jandung tiri hideung geuneup mak bani uladun pandong-pondong kahuruan eta waktu Siti Saudah ngomong di jawantena Aisyah eta cenah mamatus maneh bae begitu balik Siti Saudah cek Rasul Saudah ditahkeun ku anjeun dina heuman anjeun begitu diutahkeun guru keluar nanah gede bari teh pohangir ngarenjak Siti Saudah kaget Siti Saudah ya Rasul tatarina macai pan bisa berubah jadi nanah gede jadi pohangir cek Rasul anjeun Saudah mantas ngomongkeun batur masya Allah cek Saudah kumaha kula rek ngomongkeun batur na Gusti subut kula keur ngomong daik dina hate anjeun dina hate
saudara Masya Allah benar dari ini di dunia bagian siksa dan diskon itu jaga di akhirat mana ujubillah ini teh penyakit teh dulu penyakit teh maka kudu kurang diubaran memang ketika penyakit tohir kering sautik langsung dibawa ke dokter apakah boleh? Atau boleh benar naon nyari hati air kita gageh dibawa ke dokter benar naon tapi ketika penyakit teh belok diubaran cuek-cuek baik padahal HPT raja seluruh anggota tubuh ini ketika penyakit ada berikut ketika penyakit tohir bilang dulu langsung pada dokter kali itu dokter apa hari itu assalamualaikum waalaikumsalam ibu yang dari mana ibu yang dari Gunung dong ibu kenapa ini dok ibu lanjut mata burung dederan mohon maaf aja ini mah dong yang kelihatannya itu kepala dokter pengen sabelah awaknya bintang sabelah Masya Allah nek dokter udah berapa lama ibu kayak begini 3 poe dong terus yang ibu rasain apa lagi ini dong awak lalu saja kemarin juga waktu ngisi purnilap dong gitu dia langsung gitu ngisi waktu teradakan bapak Masya Allah iya ketika penyakit cuek-cuek baik jodong-jodong baik tapi ketika penyakit doyok Masya Allah katakan cek ahli masyaul penyakit hati ayat 9 ini langsung iyalah hasut lagi langsung hasut mah dalam kuningali patuh menang nikmatan haji baik di Menara Rengsol tatangga keberi motor teteh muali pekelepekan tatangga imanan luar tingkat teteh beri asuh rumah sakit itu anak nama kurang mendingan alhamdulillah sedang tatangga orang muka beri motor di mana 2 tingkat cuma kuari alhamdulillah alhamdulillah kuari manggas kabeli mobil 2 tuh teh modal hidupnya mobil tuh kabeli master kaji tutung mabot sahai teruntung aku santri dong kiai uli baris bisnis proyek santri mah atau santri pakai kuliah pak langsung ada yang minum bola laju baik aja udah aku kabeh tidak sudah tolong mangga gajian juara udah tapi ketika masuk berlanjut wah ketahan bobok aduh kiai nama di makene santri nama geus barbar di lembur motor bahkan aya di standby sagala di mati standby di mati beres sholat ke rumah khair cair cekan tolong ya Masya Allah begitu beres sholat ke ada aki-aki masuk cek santri jika iya ya ini calon ya jika mau lewati kiupoy yang yaki Masya Allah iyalah santri wah bu katakan ya ibu bu saya semoga ibu anak anu soleh betul di pondok pesantren dulu kurang tahu teman santri itu luar biasa pohon kayu panana nuju macam ayat santri ayo merokok baik kita bisa butik sesuatu iya lupa banyak kita kayak kolot ya terus para ringsan mana temoner bagi kita ini tinggirannya berpokorianan bari tengah ke pori le sedaba Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim aku tanya ke mama ya tadi itu jelas mah do dari ngomong di pinggir dari untuk ngomong tembika harus santri normal teh tembika eman jika ada kamari dia ngomong tentunya tak kenal gua aku tujuh hektar gua di tep nawa di tembak gua di tolak itu salah juga karena jatuh cinta insan seperti dirimu sangkun tidak dari salah saha ya bodoh karena tidak dari ngaca yo ngaca geus ngaus doang iya nah jangan bodoh karena bidadari aku wajar banget ditolak sama jadi bibir nadai agar ola muhammadin wa maliki ahmadu rabbillah khairu maliki apal kita sudah meraji
Udah gigirna deui keur nyanyi-nyanyi. Ayeuna pun maca sholawat, masya Allah. Iyalah santri. Boten lapar atuh ngaliwat santri. Begitu asak diweuna di tangan amparna holengan di amparna di kolong-kolong. Ditarik amparna aya TikTok, tai itik jeung tai foto. Dibawa kacai ku santri. Ditumbah leungit najisna liwat karina deui. Santri dahna ampar, masya Allah. Aju darah di babarengan eta duduma leungeun model arah raya di garina. Nu sareng tepis kadang bereman aya, dunyenan hareran aya. Nu sareng tepis bari ngarancak aya, begitu dibuatkeun dibantah goreng bawang. Gorengan geus goreng bawang urang, waduh nikmat bae santri. Teu kadeuleun di dieu aya kodok, digembah kodok mah hok bae kana liwet. Atuh caranya liwet mah suga tuh santri orang. Mantap tegar. Sehat dan awak masya Allah. Iyalah santri. Itu mondok dan anak ke pondok pesantren, masya Allah. Tunggu jaga bakal kapanggih diri jeung di bapak ke di akhirat insya Allah. Iyalah penyakit hadut. Wal hadut layak suri maksud. Jalma anu hasud kata tangga kadulur kabatur. Wal tangga dihasilkan maksud sinar tujuan. Buka dua penyakit hati buka dua mana sudut goreng sangka. Iyalah penyakit sudut goreng sangka. Maka eta kudu dijauhkeun kurang pinter eta penyakit sudut sikap bae mah. Buka tilu penyakit hati nyaeta ujug. Dikumaha kitu eta ujug. Ujug mah abuy ku ibadah sorangan. Sombong ku ibadah sorangan. Tete mah barang sakula adi bulanan teh apa unggal poe. Atuh aing mau unggal poe lah, sakarong dia. Emang dia aing mau maca sholawat teh ya, mun maca sholawat di wudu aing. Aing mau maca Quran teh ya, lisan awak. Masya Allah. Iyalah tujuh. Abu sombong ku ibadah sorangan. Jauhan urang. Geus ya mantakan kedeui urang bakal memasuki bulan suci Ramadan. Bersihan kurang tingkah laku pola pikir orang. Bunga tante kedatangan bulan suci Ramadan. Bunga tante sono tante dan Allah sing sajalma anu juga kedatangan bulan suci Ramadan. Allah bakal ngahramke dina sunah neraka. Alhamdulillah. Ya barokah di bulan Rajab daripada ngomong batur mending maca sholawat. Mending maca sholawat. Hadir hendak ieu maca sholawat. Pak belah ujung bu. Sebelum ngarang kodai dong alat telepon motor baik kenapa? Daek tanto maca sholawat Pak. Daek tanto. Siap maca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salat